Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi Hilmi Aminuddin di salapan bade ngadongeng Sunda anu judulna kadang menyet jeung sakadang kuya ngalanangka. Kacaritakeun aya sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di jero leuweung di deukeut tangkal kiara. Si sakadang monyet mah sarena di sela-sela akar. Si sakadang kuya sarena di pendah-pendahan. Teu pajauh ambe bisa silih ngobrol jeung bisa silih ngageringkeun mun aya nanaon. Di tengah beuting si sakadang monyet kudang lantaran mimpi aya tangkal-nangka nu geus arasak. Terus ngurangkeun si sakadang kuya ieu. Sana kuya, udah atuh buru. Naon sakadang monyet Kuring mimpi aya tangkal nangka anu nangka geus arasak jeung katingali deui di mana eta tempatna. di mana? Itu tuh di jero leuweung. Ya kalau atuh ke isuk bae da aya nama masih penting. Geus ngomong gitu, duge si sakadang monyet mah langsung sare deui. Ari si sakadang kuya mah masih ulang-ulang kene. Dia teu sare teh ya. Tepat deui lah pas si sakadang kuya ulang-ulang gitu, si sakadang monyet ngalindur. Nangka naliet ku urang wae di daharna. Teh si sakadang kuya mah teu bisa naik. Sanggeus ngadenge gitu, si sakadang kuya ngaulang-ulang heula mikiran kumaha carana ambe manehna ge bisa ngedahar nangka eta. Tepati lila ulang-ulang gitu, si sakadang kuya nimu ide. Duge manehna sare deui. Isuk-isuk si sakadang monyet ngabudangkeun si sakadang kuya. Sakadang kuya, buru atuh. Keneh nangkana kaburu ku batur. Nyaho. Nyaho, sabar atuh, ieu teh masih lulung keneh. Ya hayu buru atuh, buru. Sanggeus si sakadang monyet ngahudangkeun si sakadang kuya, joe maranehna indit ka tempat anu aya dina mimpi si sakadang monyet teh. Tepati lila lempang si sakadang monyet jeung si sakadang kuya nempo aya tangkal nangka anu geus arasak. Tah, bener nya eta tangkal nangka teh aya nya. Nya sakadang monyet untung bisa jang dahar. Sok atuh. Buru ka ditu, buru. Heug sabar da atuh urang teh lempangna teh lambat, ieu aya imah di luhur. Dugue maranehna sampai di hareupeun tangkal nangkana teh. Oh atuh buru naik, da urang mah teu bisa naik. Cek sakadang kuya. Atuh, tapi urang teh teu bisa ngabedakeun mana anu nangka asak jeung nangka anu can asak. Ari sora nangka nu asak mah sorana Rek, ari sora nangka nu geus asak mah sorana oh oh
hate teh sangkan ambe kumaha sih sakadang kuya tuh bisa ngadahar bari seuri di nu hate teh. Terus sanggeus si sakadang monyet di luhur manehna teh milihan mana nangka anu tadi sorana mana sorana terus sorana anu plek mah dibikeun ka si sakadang kuya teh anu dihandap manehna mah mana bae ngadaharan nangka di luhur nu sorana peluk padahal mah sora nu asak mah anu tadi nu plek anu atas mah terus si sakadang monyet lempok ka handap terus ngegeruan si sakadang kuya ih sekarang gue ya nah nangka anu maneh mah bet masih bet koneng gitu ayeuna urang mah cukul getah gitu bari culametan di dieu teh geutah terus si sakadang kuya ngajawab maneh mah kan maneh sorangan anu ngalu-ngalukeunna ka handap dieu siang mah meuni kitu sekarang gue ya mana teh meuni teh sakit teh akalan ka urang teh kan maneh anu murag-muragkeun ka urang mah teu salah nanaon saenggeus ngomong kitu si sakadang monyet langsung ngibrit apakah mana da pundung teh ameureunnya terus amanat nu aya teh jadi arurang teh kudu kumaha ya jadi tong sok hayang nibu batur jeung kesenangan orang we jadi kudu mikirkeun perasaan batur tong sok hayang daek menang sarangan bae sekian terima kasih hatur nuhun mohon maaf mun aya kasalahan dino aya dino tutur kata abi